Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa insana wa tuna wa likanatuna wa hududika adabanan. Allahumma barik lana barakaratana wa lihayyuni ansabatuniki abdul basulu wa ila wasadana wa kulla wa ilhadatun hukuma illa sataniki ya Allahu alhamdulillahanaku wa rahmatulika nasanaki alhamdulillah rabbil alamin. Sadayana urang nyaeta muji syukur kayang agung muji na urang kanu kawasa nyaeta urang langtukeun ti Tuhan ti Gusti Nu Maha Suci ta Allah Subhanahu wa taala ta Nabi Muhammad ti Kanjeng Pangeran amin ti para karuhun sadayana sampai ka para nenek moyangna kanu nyiptakeun alam jeung pangeusina urang sadayana urang suhunkeun ulah disangakeun urang suhunkeun ku urang nyaeta supaya ieu eusina teh aya barokah hikmah ditang tayungan ku sadayana nya pokok pertama ti Allah Subhanahu wa taala di Kanjeng Muhammad atanapi ti Tuhan ti Gusti ti Pangeran urang anu tos nyebarkeun ka sadayana ngan urang aya sakedik janten masalah sok aya basa ngaku-ngaku pagontok-gontok ta eta anu jadi ngaribeukeun ka sadayana ka pengurus ka nagara urang teh di Indonesia atanapi di Pulau Jawa boh di luar Pulau Jawa ge da sajagat urang teh numpang hirup atanapi dipercaya keneh ku nu kagungan ngan omat ka sadayana ulah nek pagontok-gontok ulah paku-aku da sadayana ge raja nya sami jadi ulah pagirang-girang tampian gitu lah ulah nek ngawonkeun ka pihak hiji-hiji da urang teh kudu rukun runtut laut sauyunan ngabelakeun naon urang dalam dunya ngabelakeun harta teu bisa nyanakna cilaka ayeuna nyanak ilmu teu tiasa mah bakal ngabahayakeun atuh sagala naon aturan boh tinu ucapan kitu kieu luhur ting bakal cilaka harap ting bakal katete kacincang urang teh kudu aya di tengah-tengah sabab bersihkeun ati sanebari urang teh ku urang-urang keneh sabab lamun teu ku urang nek usaha tuh sok ayeuna urang nek luncat misalna aya dinu walungan atanapi meuntas apan lamun urang ati-ati mah moal matak nyelakakeun selamat ta urang oge sami atuh abdi ayeuna hapunten kanu janten pimpinan pan tadi ge ka para ulama na atuh nu nguruskeun ieu nagara Indonesia ayeuna keur dipimpin ku Bapak Jokowi sareng Bapak Sukala boh ka para jenderalna, profesorna, gubernurna atau ka MPR DPR-na ieu mah teu diwiji-wijiku sadayana doke ka anu diuruskeunana hayu urang ulah nek nyalahkeun ka pengurus ulah nek nyalahkeun ka para ulama ulah sileudedkeun pamiarsa da eueuh untungna anu eleh cilaka anu meunang bakal bahaya sami urang teh lamun teu payeuk-yeuk leungeun paontal-ontal tangan jeung saha urang teh hirup teh da ku Allah teh teu nitah pasea teu nitah paluhur-luhur adil bijaksana boh jadi pimpinan urang teh teu ayeuna suga jaga ngupahan diri ulah dendam aluskeun heula diri urang perjalanan ieu teh aya naon dinu diri teh pangna teu meunang tah urang teh kudu ngaragap heula hate diri urang sabab urang lamun ngagaduhan sifat hate teu soleh teu bersih nya teu izin ku para ulama keur naon para ulama ayeuna ngabamlam boh di Indonesia di luar Indonesia ge ngabaramlam teh meureun kanggo araranjeun bilih cilaka mepeling da eta teh tihang agama da urang teh meureun lamun teu nganggo tihang agama bade kusaha pamiarsa meureun ku urang-urang keneh atuh alus ku urang salah ku urang cilaka ku urang henteu ku urang tah matak teh perbah dieu
urang teh kudu emut ke waktu tadi gubrag tinung ti bapak teh kunaon meureun ukur bisa ceurik tah ku nepi ka dinya we samat urang teh kurang lebih kaciri kanu di luhur atuh nu di handap nu di tengah samat ku araranjeun da meureun disebutkeun eueuh da aya disebutkeun aya da eueuh moal tepih tinu wujud urang ngan urangna salah ucapan tah kitu kunaon cenah ayeuna seueur masalah geureur ti kidul geureur ti kaler ti kulon ti wetan masalah naon marebutkeun naon pamiarsa dawa untungna miningkana sim kuring aya di pasisian kajen sangsara nunggu-nunggu nyaeta kalangkang heulang teh geuning nepi ka kiwari deka baheula sim kuring ku kolot dipapaksa pan tadi ge tos diucapkeun tinu awal tadi tos dilebetkeun ngan sim kuring nyusun sakedik bilih aya janten kurang puas kitu tah ti peluaranana atau ti lebetna ka para goibna sadayana atuh nu ti luhur teh handap ke urang teh da urang teh nek naon-naon ge kudu amitan mipit amit ngala bebeja nyuhunkeun urang kanu kagungan han carana kudu kumaha anu dipiridok ku agama dari gama tah eta sok taroskeun ka para ulama cuhunkeun ka bapak hajina atau ka paajengan santri sok anjeun anu dipercaya ku sifat nu kagungan da sim kuring oge kikiran teh sanes janten kahoyong nyalira abdi teh seubeung nangis di leuweung teh abdi mah ngabelakeun kentel peujit sabab cita-cita ti alit abdi hoyong ngabela ka nagara karunya anu dilaluhur teh istuning dibebet-bebet ti salah-salah kunaon meureun akibat kieu teh tah kitu urang suhunkeun kanu kagungan minta sehat jasmani rohani atuh urang teh nagara teh sing subur makmur sing sararehat sing alakur sing deudeuhan walas asihan sabab nurunkeun sagala naon oge karunya teh kanggo bekal aranjeun ngan sing bisa ngajalankeunana ulah pakia-kia ulah patongong-tongong pamiarsa sim kuring aya di leuweung ngadangukeun zaman kiwari cik atuh pepeureuheun baheula peperangan ayeuna mah tinggal nuluykeun raos lamun nyawa mah baheula teh ngabedah capek ngabedah teh baheula ayeuna mah tinggal nyocolan raos ayeuna mah naha atuh nepi ka ayeuna paparabutan cik nya teh isin kudu baheula tah kitu nepi ka toh pati jiwa raga ngeh nyawa kadiekeun kamardekaan baheula mah kunaon ku damai saha eta baheulana da meureun teu dicaroskeun ge pada terang baheula tah kitu ngan abdi ayeuna sanes sasayongan lalancangan da abdi teh di jurung-jurung bae pan geuning kedah kitu kedah kieu da abdi mah teu tiasa ti baheula ge boro bujang-bujang sasauran kieu saha salaresna abdi ieu nu nyarios dinu wujud da meureun ngucapkeun kieu teh saking ku karunya masihan abdi teh borah-borah da abdi ge pasihanun keneh ayeuna mah ngan cikolot sing sabar cenah kasep wayahna kajeun teu gaduh oge nikreuh we ngeureuyeuh sugan dugi kana waktosna awal akhir teh ulah nepi ka janten masalah cik ayeuna sabab anu matak nyelakakeun mah tah soca padangan sampean baham nya di jerona we aya naonan sakitu eta matak ayeuna mah urang teh ulah nek janten masalah atuh aya nu kitu nu kieu sok turutkeun buah-buah eta ulah aya basa kieu aya nu salah dilareskeun da ku pinter teh ku gagah teh aya anu kawas kieu wujudna ditukangan disalah-salah ai gebro teh alam teh hancur laras kana anu eta tah ulah kitu sok ayeuna ieu laras henteu bandungan we ku sadayana temuskeun kanu hate sanobari teh ucapan ieu teh nya laras henteu abdi mah teu dipasihan harta ge wios angsal sing laras sadayana abdi mah
Sabab abdi mah tiba lagi ngabela ingat keur gubrag ka alam dunya teh ukur bisa ceurik abdi mah ngan sing aradil we sing lalaras sing jujur ulah pasarea ulah peperangan pamiarsa komo ayeuna ngadangu cenah alatan ti kitu ti kieu dar silih bunuh Tah eta cik berarti agama dari agama teh dikamanakeun kiai ngabamlam teh santri eueuh nol atau berarti nyaa atuh ka para kiai ka para santri teh atuh ai gitu. ai kitu mah nu kang nongong nya dihadiran ku aranjeun nya anjeunna nyieun sodeka nya atuh meureun sarua eta mah asup ka tubir kenca teh ablang bareng kieu teh asupkeun kana hati sadabari urang teh anu salah nantong ye acara kiai teh saterangna mah ayeuna keur nyeun contoh berebet sae berebet awon ngajalankeun awon sing emut buah-buah kiai teh ieu teh keur nguji urang Pauji-uji sok cenah kiai lagi cenah goreng patut kalakuan kade teh ulah nyalahkeun urang dipake mah petanggelan hate urang kiai para ulama haji boh tinu masalah nyiptakeun pasantren kitu kieu teh meureun tah laras pan tah pake ku urang rasana berarti ieu teh keur nguji urang teh kudu leres tah keur waktu tadi awal mukakeun para kiai teh berarti meureun teh kedah dianggo anu awona keur dibuka ku para kiai ulah diturutan teh geus sae da anu teu payuna tos dibuka teh keur ngagoda urang awas sing waspada sabab sagala naon kitu ge kudu ngagaduhan rasa dina hate tamuskeun lamun nyalahkeun berarti gede dosana kitu teh sabab naon sabab tinu impenan oge asa kumaha urang teh asa kieu pan asa bungkeulekan tah eta ai brai teh gugah urang teh ngimpen geuning tu asanya tah ieu ge ulah nu nya-nya ulah nu lain-lain sabab naon sabab geus aya di hiji manusia tah eta naon matak ayeuna hapunten sanes ngalalancangan tadi ge hayu urang bebarengan hirup da urang teh henteu jeung pepada manusia jeung saha keun bahasa luar negeri mah teu ngartieun bahasa Sunda keun tadi alalajar ajar ai hayang da abdi mah urang Sunda jadi hayang mah jadi pemimpin da lamun ayeuna abdi urang luar negeri da mal bisa Sunda atuh urang Jawa mal bisa ka Sunda da ayeuna Quran tah eta urang Sunda urang Jawa arti deui baca urang luar harah hate mah tetep urang teh kanu kagungan sadayana ge ngan beda bahasa beda lagam tah kitu atuh ieuna bahasa jin buta setan dedemit genderuwo kitu dulur urang kabeh oge ngan bermisah alam misah raga wujudna ge beda pagawean orang kunaon cenah ayeuna janten kieu sok we palikiran ku sadayana abdi kapungkur ku kolot titah terjun di tahun 2005 sabab abdi mah ngabudag-budag wae nepi ka ngadat kolot oge terus macul abdi mah di leuweung pepelakan na teu sileng teu karunya cenah ka dulur-dulur ayeuna keur sarusa temal abdi teh da abdi ge susah naon anu dipasihkeun pan kitu abdi mah nolak we tiba lagi jeung tos capek abdi mah kikian teh naon untungna naon hasilna da cilaka mah abdi keneh nu bakal dicilakana mah dibebeutkeunna mah mending keneh kuli mah bari nu ngamek ai daekan mah mending keneh pakaya goreng oge meureun melak mah santeuna moal kabeh teuing goreng oge tah matak oge abdi ayeuna ngalalancangan ieu mah lamun laras nya eta mah tinggal pikiran ku sadayana di pimpinan beuki ke bawahan ulah nepi ka aya melengkung bekas ngalahan sabab abdi mah turun kieu teh sanes ngajago sanes guminter sanes abdi ayeuna hoyong kapuji ampun teu butuh dipuji teu butuh abdi ayeuna ngaluluhuran kapimpinan ka para ulama kanu nguruskeun ieu nagara Indonesia boh sakabeh kuliah ieu jagat ampun abdi mah sabab abdi mah buat ting inyung isuk geto ge abdi mah mulih ka akhirat tos ngabamblam kieu mah seueur kapungkur profesor tahun sakian teu bukti pan maot
daripada bibirang mah. daripada Daerah. abobodo Abdi oge lamun ayeuna kieu salah maot teh abdi ge kanggo naon hirup. abobodo jelema Sabab abdi mah cita-cita hoyong ngabela lain hayang raja, lain hayang pimpinan, naik ngabela ngadorong ti katabihan. Bari jeung abdi kuli, bari jeung abdi makaya sakedik oge nurut ka batur abdi ge pepelakan teh. bantu geus ngadorong Meureun ai Raja pepelakan mah mah saha. saeuteuna bisa masihan ka tatanggi, ka wargi-wargi. Tuh kitu abdi mah da mung tebih mung janten gaduh mumusuhan. Isin kudu di luhur nyaksian berang jeung peuting. Ayeuna nu di akhirat sami urang teh dicincak ku urang unggal poe teu pundung. Anu di luhur teu pundung. Tah urang ge ulah pundung. Sok sumujud. Tah kitu urang teh. Punten ieu mah ayeuna. Sabab ti baheula ditunggu-tunggu Ratu Adil ka mana koloyongna ieu. Da kongsi ka abdi ge datang kieu rupana kieu anu disebutkeun ku Ibu Sarina. Laras teh. Tak kitu. Ngan abdi mah moal ngaku Ratu Adil, ampun. Sabab naon? Sabab lamun nya capek abdi teh pasti ditakon. Bro naon bahasa Jawa cenah bisa henteu. Kumaha lamun salah? Tah perbasalahna abdi teh. Memang ngucapkeun mah ceuk Jawa saged mani go. Sugetor tina inyong mani ku lu anak we. Wis tak karawi. Iden mani ge itak ku uleng-uleng mani ko si saged roti kieu. Tuh ai ku ngomong mah babari, ngan bener henteu. Sah, ieu sah jeung teu na teh. Babari ai nyarita mah. Dak tapi kapungkur abdi bujeng-bujeng tiasa kieu kitu tah. Ditingali ku rerencangan atana pikunu salang ngaliwat tungkul abdi mah da isin. Pada mah sarua teu goreng-goreng teuing kitu abdi teh. Goreng patas kita da di leubeung wae. Boborah ka ngaluis kitu tah lah. Bahasa ge teh terang baheula mah. Sabab naon aya di leuweung, teu aya nu ngawarah abdi mah. Nepi ka ceuk babasana isuk kabubur sore nganggurkeun, nu penting mah hate we abdi mah. Kitu tiba lagi teu ngudag-udag harta, Bapak. Tempo Ibu abdi mah tempatnya kawas kieu. Lamun teu dipikanyaah nek usaha abdi ayeuna. Abdi mah nek dorong. Lamun abdi hirupna nek janten hawa nek ngudag harta tos beunghar abdi mah. Inguan ge baheula seueur, da meureun kudu kieu, anger we. Ayeuna ngingu sapi, batur mah aruntung, ieu mah kalah nomokan bae. Sok pikirkeun. Ku kolot ulah makaya geura ayeuna. Titah kuli we ngadeluk. Kuli teh rasana teh capek. Itu cenah canak. Ieu bawa itu gawean. Ieu cenah geus dititah deui capek pak tukang kuli mah. Nyeri, perih. cai saat teang teh Gugah geura enjing. Anggeus gawe gitu bukeun. Coba lamun gugah teh mereka kuliah nyeri. Mending asa hoream heuh da kumaha atuh. Tah mata ke Bapak. Punten ieu mah kudu di luhur sadayana ka para tugas ieu. Ulah silih salahkeun abdi kieu teh. Sok nek kumaha ge jeung abdi urang ngadongeng. Tapi ulah hiri dengki ulah jahil. Laras sok buruan henteu entong. Bujang-bujang datang na tinu budak angon jeung di leuweung. Da laras abdi mah budak angon tapi ngangon kambing, ngangon sapi, bener abdi mah. Munding oge saring atuh nu ilapat mah. Munding abdi teh seueur hantu nu ilapat. Teu aja bungkulekan kieu teu. Terus terang abdi mah teu ngabobodo. Di mana tuh di leuweung? Leuweung mana mah wartoskeun kena bisa disusul. Bener abdi mah. Sumarenta. Tak kitu pake barisa mah canak mundingna. Ayeuna teh geus tos 1000 munding teh. Da abdi ge capek ngangonna teh. Tah sanek bungkulekan ngangon oge. Tak kitu. Tah ayeuna kasadayana hapunten. Da abdi teh kieu-kieu oge sarua manusia. Hoyong hirup. Tapi hoyong oge aya nu kagungan di canak mah henteu adu alah ieu deui Papa. Anu pinterna, anu seueur hartana, anu saktina, sagala bidang naon kitu kieu diturunkeun baheula. Ngan lain ukur jangan ngajeger, jangan kitu kieu. Butuh soten karuat
kondisi tumbuhan teh bisi ragrag lamun tataekan ai kuat teh bergubrag teh meureun teu maot tah dibutuhkeun tah kitu ilmu teh kekuatan naon tah kitu istilahna mah ngan kudu akur jeung pada kabeh di mana-mana jeung para goibna atuh ngajadikeun jin setan dedemit genderuwo nu kitu teh ulah dijauhan ku urang kadulur cek bangsa setan teh wasatakullahu mayo ya yusu sumu satana rolia boja ansa jonya ki cek urang mah ulah nik ngaganggu kaula da kagoraga sarua manusia tadi nama ngan ayeuna jadi kieu cik atuh manusia ulah ngahina ting kakuring di cek setan atuh cek jin istaba tulisona cuti hicor us han ham Tuhan itu sarua bapak sing kuring utusan goda cenah manusia lamun kagoda ku si lain berarti si lain jago tah hartana mana aya di jin kitu ai kudu dicaroskeun mah da kuring ngawawuh jeung bangsa karar itu cek buta ana boloho toloho moho halah batu diki masuhuni ulhon sasadiki cek buta kaula ge sarua tina wujudna kawas kieu sabab kaula oge baheulana manusia ngan diciptakeun jadi buta itu tah ayang naon si lain euy ayang naon dikuring ge da geus aya tuh kitu sabab kuring kieu soten beda rupa jeung misah alam tapi dihaukan mah kuring teh ka alam dunya tuh itu tah matake minghade anjeun buta oge sarua alus kana buta burujut oge buteungna hatena mah bersih tah kitu mana ge sabab naon sabab cing cang koleng manuk cingkleung ceneten cing ceng ulah nek goreng lamun urang geus anger hate nineung cenah kanu aya di alam dunia kitu tah disebutna oge teng manuk teng anak baraku kuncungan bapada pintar ka anak lagi banyak bodoh bapak saha si lain di luhurna hanya perjuangan 45 eta bapak sim kuring mana punten ieu ka putra-putrina nu aya kene di alam dunia ieu kuring teh nyumput baheula teh geus capek di leuweung teh geus hoyong muka kitu tah ayeuna hapunten we kasadayana lain teu hoyong nurutan Bapak Asep Sunandar da kali maling dalang da dalang nganung perlambang asi kuring mah ngamang hate teh kahiji kaayaan batan sakieu tugasna berat Bapak Ibu ya kapimpinan sadayana ge berat jadi nu kieu teh sabab naon sabab bisi tadi ge sebatkeun melengkung bekas nyalahan ta eta atuh urang kasadayana kanu tos ngadangu punten sing sararehat ujang kasep garulis karasep di mana bae ieu mah kapimpinan ieu nu di anu janten ieu dipercaya ngurus nagara atuh ti luhur nepi ka handap jangan nepi ka luhur hayu urang sauyunan dukung anu jadi pimpinan teh ku urang supaya ulah ngariweuhkeun kitu tah ayeuna geura peke pikirkeun geletuk ayeuna kejadian di anu nyumbang sakitu pan rugi teh sok pikirkeun coba mau dibagikeun mentong di masalah da moal atuh cenah bapa da ieu mah alam mah ku lain ku jelema bohong ku pamolah keneh tapi sarae mah teu nagara kuring mah ieu di leuweung kitu hancur soten ku naon ku cihujan euy tah eta mata kurang teh di mana-mana ge manusia teh ukur bisa curi anu sae mah lain ngadat eta ku ngadatna anu jadi cilaka tak kitunya punten we abdi ayeuna sasayongan ka pamiarsa sadayana abdi namanya ayeuna muncul 2018 tadi ge sabab naon disebatkeun tadi ge di luhur pan abdi teh 24 ucapan sepuh ieu mah atuh di tengah 24 jahanap 24 jadi 72 gitu ucapanana tapi duka kajantanna mah atuh cenah ayeuna 24 teh kumaha dijumlahkeun deui supaya jeung tahun gitu tah cenah 2 jeung 4 teh jadi genep atuh di tengah sarua genep di handap genep jadi 18 dijikeun
jadi 8 10 teh jeung nu ngomongna pamiarsanya dah gitu da ayeuna punten bilih kasinggung perasaan Bapak hapunten abdi mah kanggo naon jadi nu kieu eueuh hasilna pan tadi ge abdi sarangkeun abdi kapungkur ngiring jeung Bapak Asep sagigireun Bapak Asep saha juga Bapak Asep teh tah meureun teh saha da Pak Asep wujud tah abdi ge saha anu sagigireun abdi ayeuna ieu tak kitunya tapunten dibuat teuing enjing mah moal bisa kieu abdi sasauran da biasa lagi kadang-kadang aya muncul di abdi kadang-kadang eueuh sok pikirkeun can cinak ieu teh gitu tapi lamun aya mah anu sumping ka dieu ulah dipake uguyon sabab naon ti kapungkur abdi masih kesel ye jeung barudak we bakal anu da kejadian deui tah kitu tamatak ieu teh samemeh ngogobrageun teh ucapan abdi mah kasadayana dipecakeun aku nyalira itu laras henteu bisi nyelakakeun ye kejadian tak kitu Pak abdi mah ayeuna muga-muga alam sampurna hayu urang salametkeun alam teh ku urang kasebut alam baru urang tuluykeun atuh kumpul urang kalih mah nya ayeuna kade ulah ngabur nafsu ulah mubar amarah beulih kaduhung engkena atuh sepuh sami sampai ka pimpinan sanes mamatan gojay kamari abdi mah jauheun atuh ngitung kita terang abdi mah ngitung oge terang abdi mah ngitung oge ayeuna ukur nepi ka sabaraha da sakola ge meuli seuseup ceuk aya nu beunghar teh ceng jeung sakola mending ngamun muning cenah abdi amper nek ngamun muning teh kapungkur tuh nek kumaha tuh sabab abdi kukolot wayahna we ceng tulikeun ditulikeun da bekas seuseup tah jeung ayeuna teh ijazahna ge ancur ku rinyuh da tempat ge butut digembrong rinyuh tah ranyap teh kare basa mah gitu da ayeuna aya nu baru tah kitu nya ayeuna punten kasadayana boh ka Ibu Mega ye atuh kagunturna kaputra-putrina mah sadayana nu di Indonesia atuh di luar Indonesia na sadayana sajagat mah urang teh jadi bibiji punten ka Ibu Mega ye sim kuring teh teu bae teh tiasa nepungan sabab aja ti pileuweungan bujang-bujang jeung nepungan da sieun dipaehan kuring teh dipaehan masalah urusan kieu mah sieun Pak Ibu abdi teh naon cenah ditakon eta beratna mah mun bener cenah anu si be sok kudu bisa jawabna tuh bujang-bujang bahasa Indonesia ge abdi mah wapekok tah kitu tah matak oge abdi sering abdi ka Jakarta kapungkur ka Joglo ka Karet tah abdi teh terus ka Silipi ka Monas Kampung Baru kunci ngan ke kararitu we geuning abdi teh sieun da keuna wae ucapan abdi teh kitu teh tuluy abdi teh ngabresat teuy ka kampung deui terus nyumput di leuweung tuh kitu mata ke men aman di leuweung mah di ka kota mah geuning diberik-berik bae kitu teh tak kitu abdi teh baheula teh fungsi ngajadikeun aki saha cik aki di baju hideung tah tangkorakna nah teu jadi kitu da duka teuing bahasa naon bahasa planet Ladoni gitu tah mata ayeuna hapunten pamiarsa nya ye udah teh waktos abdi teh enjing teh bade kuli di Macul abdi tukang kuli meni raos lah tuang di nu galeng geura coelna oteng gini cepot teh mah gitu tah mata ke abdi mah sagala naon kitu kieu komo pada dibeuleum gini gitu tah cek epot gitu ke waktu jeung Asep Sundadar gitu tah mata ke da kumaha kaayaan ayeuna gitu tah alam sabab alam ayeuna tos kieu hayu urang babarengan hirup lah atuh cenah di mana jelema aya makhluk teh ngabamlam kitu taraoskeun kanu kagungan tahajud sok laras henteu ieu rupana kawas kieu ieu lamun salah entong ditetek ka lemur abdi lemur abdi mah ngingkur di leuweung kitu tah tapi tos tararang sadayana ka wujud abdi ngaran abdi da kapungkur aku si jadi dukun abdi teh ngan ku kolot geus eureun cenah ngadukun teh nyentos sama kitu tak kitu abdi teh
kunci eta anu rolong otot cager tah aya wakil tah narebalan geuning dipecah ku abdi anu lumpuh cager we geus ceng cenah eureun geus sama sekali gule ai kuli batu teu dicarek sama sekali sakitu geus pekok teh manggulan kai urang mah capek sim kuring mah tah kitu matak abdi lamun teu dipikarunya ku sadayana bade ku saha abdi teu dipikarunya mah beli nek uih di we ka akhirat betah di akhirat mah putra abdi di akhirat geus 5 uih di we ka ditu abdi mah daripada alam langgeng ieu jadi kieu we mah da ku kolot disumputkeun wae dalam lahir teh disumputkeun sing kuring mah ulah bakal ngajol ceng cenah kitu ka deui urang bakal ngajol ceng ka deui kitu teh baheula malila cenah kitu ngomongna teh ngolo we ngarayu aya moal lila bener puluhan tahun ngan abdi mah kuatkeun bae disabaran kitu geuning teh aya we nu muncul itu nya di mana atuh ngagobragna kolot ieu baheula datang kieu ayeuna teu datang tah ayeuna teh kelak kieu deui ieu tah kitu hampunten we ieu mah hayu urang payegeuk leungeun paon tahu datangan urang bareng-bareng hirup ulah patukang tonggong kitu pamirsa ayeuna mah hayu bae lain di cek abdi ge lain di negara Indonesia wungkul di luar Indonesia cek bahasa Indonesia nama sugan benar gitu tah sabab segala naon oge di negara Indonesia ini jangan banyak orang-orang yang tidak diharapkan oleh manusia yang baik sabab gak dibutuhkan katanya gitu sakitu we sing kuring mah nya hapunten bae ieu kasadayana hapunten buat sapanon sareng sapakanana lur saur bae carek kesim abdi keur belajar ongko je sabab teu tiba heula ku abdi karek name dipajengkeun deui ayeuna di telepon kolot teh aya sumping di telepon mah diantepkeun bawa sumping tak kitu mata ayeuna ka ibu atuh ka para bapak ka kakek-kakek ka nini-nini atau ka nek ceuk zaman ayeuna mah atuh ka sadayana ka turun ka handapna tah kitu tah ka bawah gitu meureun nyai ujang langsung ka handap deui aya keneh teh nepi ka rasa tah kitu tah sir tah eta matak ayeuna mah sadayana kusim abdi moal diseueurkeun saurnya dipanyangkeun lebar kitu pawakil ya wakil sim kuring 2 nu hiji si A nu kadua si B tah wakil teh moal ka disebatkeun namina sabab lamun disebatkeun namina sentar gresok ceng sentar heula rupana tah sok tah eta teh wakil ka hiji tah ieu wakil kadua tah rupana teh kitu pamirsa ieu tah sakitu di Sema Abdi sabab Sema Abdi mah komporotan lagi gak orang yang patut gitu teh kan galabrig atau di leuweung teh atau di digabrigkeun mah panas pamirsa ieu tah sakitu wae nya punten tah kitu itu orang miskin wungkul sadayana ge nah kolot teh beureum atuh napi beunta ieu teh beureum meureun lamun beunta mah da kaciri dubuk orang miskin kala di gantenkeun kieu nya dipoyokan atuh sim kuring ngalpoe ge nu moyokna teh anu teu katingali jeung nu katingali mah nya cenah atuh ganten dipercaya kaos kitu kuli wae euy cenah teu katingali jalamina mah tak kitu anu ka nu dohira mah nya komo lah kitu tah payang cenah iraha na kajadikeunana atuh ih nyararahun tah ayeuna teh mana ka kota duduk kieu keur calik we abdi teh Pak cenah kitu di kota teh karunya teu kadu miskin cenah kitu nya ieu kalah nyambung deui dia teh tah geus kitu teh lamun nya cenah kadu miskin sok urang jadikeun nya abdi teh reuwas tah ceuk abdi teh ayeuna mah abdi mah tukang kuli lah tah taroskeun cun teh ka wakil-wakil sim kuring tukang kuli macul Pak cenah abdi mah terang da geus mabur deui jadi anu teh ku kolot teh dicarek ulah ka kota anu teh di leuweung wae gitu Mun ka kota kan mangga. tah kitu tah mata ke dan lu gitu make lok bang aku mah gitu tah ayeuna kitu samemeh abdi mundur da ieu di nu sasauran ieu urang sagedik urang disebatkeun we kidung sakedik we nya ieu kidung alam zaman kiwari ieu
Santana. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-mogi kayang agung nada jemar hampurana dinu kaayaan orang situasi alam zaman kiwari teu aya anu keur diisuhunkeun ku urang teh ka mana pamiarsa. Nurut jalur nu kapungkur ngudag tapak nu baheula. Kidung alam nu kiwari dipingpin ku daun nu aras tukur liwadatani nu alam atuh urang teh anu murni teh nu mana ibu bapa nyangakeun sadaya daya nineng ludeng tanang teu aya nu dipikasieun Bapak Jokowi, Bapak Yusuf Kala kitu tah, Ibu Mega, Bapak Guntur, nineng ludeng ku jalan hade. Ayeuna urang salametkeun alam baru, alam nyata, alam kacipta ku urang kumaha engke masa depan dulur sakabeh. Sabab urang paniatan kudu sarae. Kudu sieun keur zaman Nabi Nuh kumaha kapungkur ngan ukur sakapal pamiarsa. Tah tidinya urang teh kudu emut dharma keur ngalakonan hirup. Ayeuna ajeleng-ajelengan nu kabanjiran anu longsor boh sagala bidang naon kitu gunung bitu akibat naon pamiarsa. Kolot nu muncul ka gunung muncul rasa nu keur bingung. Tong tolang aya di leuweung samangka aya di kota geuning. Tong aya basa nulung kanu rasa melang kanu keur aya di ciptapeun ku urang ayeuna. Dulur kabeh ge geus ngabogaan rasa. Lalakon urang buka dina waktu ayeuna lamun tos kapake ku sadayana abdi bakal lungsur ka mana-mana dulur. Deudeung sayang cinta ka umat urang di dunya. Sabab alam mah dikumaha-kumaha oge kumaha manusia pamiarsa. Dikitu kieu teu waleh nurut, dibeuleum dipacul sagala kumaha ge nurut, ngan manusia nu teu nurutna. Naon atuh kahayang kurang ayeuna niat jeung kapastian geuning nyangakeun silaturahmi sadaya urang anu aya ti alam dunya ieu demi rasa cinta asih ka Gusti Allah nu aturanna ti baheula geuning ti Allah nepi ka Allah Tuhan Pangeran Gusti nu tos ngancika diri. Sabab naon teh yang Prabu ti para wali sadayana urang teh tos pajajaran emutkeun keur waktu baheula ieu. Matak baheula mah keur ngabedah peperangan teh saruja ngabedah kasep ujang dulur ruksak baraya beak kabana-bana oge teu araya akibatku nafsu manusia geuning alam ceurik ngabengingik kunaon teu bisa nyadarkeun diri. Sabab urang eling teh kudu keur kaayaan boga geuning rata-rata eling teh geus pada susah. Sok geura ayeuna lamun tuang raos borah ka emut geuning tapi lamun tuang jeung tarasi kakarek emut kitu geuningan.
naon atuh nu karasa kurang ti baheula emutkeun kanu kawasa geuning nu nyiptakeun sakabeh urang sabab alam naon baheula teu aya manusia di diatan ngajol ka dunya teh saha pamiarsa Bapak Semar jeung Bapak Togog teh naon geuning nurunkeun pangarti jampe pamake baheula ditumal cenah ku otak Semar padahal mah lain pamirsa utek turutan akhlak anu hade dasar urang sadayana geus diturunkeun tina Quran ku para ulama kalah ditarongongan geuning lain diturutan supaya geunah sabab naon KBG barudak barisan nyebut Gusti Allah mah bisa bismillah oge eusi murni anu hesena pan tadi oge ukur bisa mawa wungkul naon anu dijalankeun nama hese pamiarsa ngan ngudag-udag nafsu jeung amarah tungtungna loba pasea mata kurang kudu eling tobatkan kawasa pepeling berang jeung peuting mana diayekeun puasa teh puasa kudu pere ngomongkeun batur ge ulah dipake kaditu kadieu oge moal jadi masalah baheula kaula keur ka mana-mana oge ngalakukeun hade mah eueuh nu ngagarong eueuh nu nyiksa akhlak jeung jujur moal aya nu ngajak mabur dah kitu pamiarsanya hapunten disima abdi ka sapara kanca manawi ban katampi bubuka carita simkuring tahun 2018 saksian ya ku profesor ku wartawan gubernur atanapi ku MPR DPR na ku jenderal buser ka busernya hilap ya bapak buser ya aduh menineung kapungkur ka dieu ya bapak buser ya duan ayeuna mah tos lami teh ka dieu bapak buser teh ya ting salamet ya bapak buser ya moal disebatkeun namina ku sim abdi ge bilih isineun atuh ka bapak polisina tos tarapung kabeh anu urang Cikampek urang Karawang je hapunten je disebutkeun eta mah da koge terang atuh ka para ulama na anu tepung jeung sim abdi ka pasenterenan Bandung jeung sim abdi tos ngobrol ngakurkeun aturan ieu tah dulur abdi sadayana oge ngan anu sanes nama teh didugikeun ditepangan kitu maksudna ku sim abdi tah sakitu wae ayeuna atuh bila anu teu kasebat kasebitna atuh ka Bapak Jokowi sungguring dilangkung apa entos tadi atuh ka Bapak Usup Kalana atuh ka Bapak Guntur atuh ka Ibu Mega umumna sadayana da terang atuh hilap deui kapungkur atuh keur ngasuhan anjeun ayeuna mah da tos mulihna kieu mah jadi seueur hilap kitu tah matak dilagukeun ku mah tong hilap deui pan seueur lah kitu teh ngan kitu wae disababdinya kapunten kasuhun bobot capalon sareng sapakanana bilih aya ti solena teletahna acim abdi teh da menawi bahan katampi mah pimanangeun kitu sana sabarang salayan sana sabat ka cabe mah hanteu ceuk zaman kieu mah sana lumayan lebet ka saya mah hanteu da abdi teh ngan sakieukeuna kitu tah urang teu neueun dahli meusieum cenah urang tuna doanya siang sampeureun urang sampeureun ke ka payuna tah moga-moga anu bade tepung jeung sim abdi sing salamet di dalana sing lancar sakuna beusian da teu nyanak saku teu dieusian mah abdi mah dalam ge naon abdi pasikeun ku abdina nganyuk deui ke eta uwi abdi sareng boga hutang tah ulah kitu we hapunten abdi mah bob ngorowek ye daripada maling terus terang ngajualan moal lamun abdi dijualan ieu pangarti boh tina Arab gundulna sagala naon anu ku sim abdi geus beunghar abdi mah teu butuh moal dijualan mal dijual belikeun kanggo naon bening kuli macul raos tak kitu pamiarsanya tah sakitu wae hapunten pan tadi ge bilih ka Badu ka keplong ka keraranganana bilih ucapan sim abdi melengkung bekas nyalahan da sagala naon ge jalmi mah teu aya nu sampurna teu aya nu sampurna kabeh oge aya kelapatan pan tadi ge tong cenah kasayanana sagala naonna kitu kieuna da setan dedemit geuneuh oge sami
kitu teh urang teh dulur urang teh oge ngan teu katingali ngan omat ulah disagara disarahkeun tak sakitu wae di Semabdi nya hapunten bobotoh panon sarapakanana luhur saur bae carek sakitu di Semabdi moal di sebatkeun hiji-hiji namina kitu teh wakil oge boh Semabdina boh anu ngamerana je moal disebatkeun ku Semabdi jenengan nama da jenengan nama kewe lah lamun sareukeut aya ti karuhuna boh ti para ka tindak moyangna nya misalna kitu teh pan hiji-hiji teh aya Bapak pamirsa Ibu sok aya aya nu nyarah terah kitu teh ti para walina kitu teh ti para nabina yakina tah araraya sadayana ge meureun turun-turun ka icu-icuna ngan omat tadi geuningan abdi mah rek musafir ka Pak Jokowi teh wani padahal mun langsung mah ka Pak Jokowi piraku meureun panyarekan we mah kitu. carakan Heeh. Lain mere kalau nyarekan mun ka sumpuring teh ai sia wadukan teh kitu. Mal kalau entos ye mal tamat 10 tahun ye lamun abdi terus ngabak-bak ye. Kamu sakitu wae ditupainnya ku Semabdi. Moga kasadayana alam kiwari anu bade diteraskeun nyaeta ku simkuring sugan lain simkuring si teh sira ring teh ringkung kubu cacanakan kanggo bong cilik sadayana disaeuna artosan di Bapak Jokowi suunkeun wal hamtaru kila sarituni wa illa wala quwata illa billah wasabatun qadilah wa tadu kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang sampeureun urang kapayuna tepung deui jeung sing sarehat sing daramang sadayana amin ya rabbal alamin.